Allahu dzunubahum wa rahimahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faridatul Khamisatu. Hari masalah anu nomor kalima nu disarutakeun kana kongkorong dina pada bersih kana dina pada saeh. At-tarsihu eta majaz tarsihiyah. Ya juzu menang naon ayyakuna yen bukti itu tarsih bakian eta anu tumetep ala hakikatihi kana hakikatna itu tarsih tabi'an barina anu turut lil isti'arati kana majaz isti'arah layuk sodu anu teu dimaksud bihi ku itu isti'arah naon illa takwiyatuha kajaba nguatanana itu isti'arah wa yajuju sareng meunang deui naon ayyakuna yen bukti itu isti'arah eta musta'aron anu diinjemkeun min mulaimil musta'ar minhu tina mulai musta'ar minhu. Naon musta'ar minhu teh musabbah bih limala imil musta'ar lah pikeun mulai musta'ar lah alias musabbah wayah tamilu jeung narima pantes al-wajhaini kana dua jalan naon qauluhu ta'ala dawuhan Allah ta'ala wa'tasimu bihablillahi lapad wa'tasimu bihablillahi haitsus tungiro sakira-kira diistiarahkeun alias diinjemkeun naon al-hablu lapad hablun lil ahdi kana ahdun ahdun teh hartosna kumandel wa dzukira wa dzikrul i'tisami sareng ari nyaritakeun lafaz i'tisam wa dzukira sareng dicarioskeun naon al i'tisam lafaz i'tisam tarsihan kana tarsi imma bagian bohnaha anu tumetep ala maknahu kana maknana i'tisam awis taharon atawa au mustaharon atawa nu diinjemkeun lil wusuki pikeun lapad wusuk hartina kumandel bil ahdi kana kecap ahdin hok barang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faridatul Khamisatu anu kalimah nomor kalima masalah kalima tina masalah nu genep tina bab anu kahiji tegasna warnani majaz bade nyarioskeun tentang isti'arah tarsih. Isti'arah tarsihiyah teh ceuk kamari di mana-mana majaz isti'arah anu nganggo mulai musabbah be atawa musta'ar minhu. Ya juzu ayyakuna baqiyan ala haqiqatihi tabi'an lil isti'arah la yuqsadu bihi illa taqwiyatuha. Menang kanggo majaz isti'arah tarsihiyah
makna tarsihna ala hakikatihi netepan dina hakikatna geuning pangna kitu tabi'an bil istiharah karena nuturkeun kana majaz istiarahna berarti ayana tarsi layu sodu bihi illa takwiyatuha ayana tarsi teu aya maksudna naon kajaba nguatan kana majaz istiarah. Kamari contohna naon majaz istiarah tarsi teh ro'aitu asadan lahu lubadun nu jadi contoh lapan naon majazna lapan naon asadun kapayuna aya lapan naon lahu lubadun eta namina naon mulaimul musabbah bih atawa mulaimul musta'ar minhu koreunana lapan naon ada baruhu lam tuqlam eta mah disebut naon korena lafziyah. Maka majaz tarsi istiarah tarsihiyah buktina lapan naon lahu lubadun ta eta mulaibna meunang dimaknaan atawa ditetepkeun dina hakikatna berarti lahu lubadun teh eta lahu lubadun mulaimul musabbah be tadina menang ditetapkan bahwa anu sok kakeunaan ku bulu gimbal teh naon asadun nyata sabab lahu lubadun kamari ge mulaimul musabbah beh tegasna pikeun naon asad musababena kan asad atau musta'ar minhu berarti aya nalapad lahu lubadun seolah-olah ilah takwiyatuha kata sah nguatan kana majaz naon istiarah buktina lapan asadun ya lapan mulai ngungko ya. Jadi meunang majaz tarsihiyah ditetepkeun dina mana hakikatna. Jadi lahu lubadun teh hakikat pikeun mana naon asad teh naon mana aslina aya wanol muftaris berarti nusok kakeunaan tawa nusok aya buluan teh nyaeta naon asad maka lapan lahu lubadun meunang di mana kumana hakikatna semata-mata diayakeun lapan lahu lubadun teh keur sakadar muatan kana lapan naon asadun buktina asadun teh naon teh ya musta'ar minhu atawa musabbah. Masalah kedua wa yajuju ayyakuna musta'aran min mulaimil musta'ar minhu li malaimil musta'ar lah. Masalah kedua meunang deui mindahkeun kana musta'ar minhu atawa mindahkeun musta'ar minhu kana musta'ar lah. Mulaim musta'ar minhu meunang dipindahkeun atawa diinjemkeun kana musta'ar lah. Berarti lapan naon lahu lubadun eta mulaim mohon bieu mah lapan lahu lubadun teh diteundeun dina hakikatna nyaeta khusus pikeun mulaim naon musta'ar minhu buktina lapan naon asadun alias musabah beh tah ayeuna mah meunang lapan lahu lubadun diinjeumkeun kana lapan naon rajulus sujah buktina naon musta'ar lah atawa musabah. Aya rama-rama balik deui meunang deui mulaim musta'ar minhu dalam kurung musabah be diinjemkeun kana musta'ar lah alias kana musabah saperti lapan lahu lubadun dina contoh ayatu asadan lahu lubadun adbaru hulang tuklan diinjemkeun lapan lahu lubadun kana lapan
rojulus suja, nu kedudukan rojulus suja teh sebagai naon musta'ar lah atawa musabah. Dua masalah tilu. Oh titik hatur terus. Wayah tamilu al wajhaini naun qauluhu ta'ala wa tasimu bihablillahi jami'a. Atuh geus kapaham lebih mah. Jadi wihan deui lapat lahul badun menang ditetepkeun dina hakikatna. Tegasna lahul badun dipake mulaib naon musta'ar min ditetepkeun dina asalna. Menang deui eta mulaib musabah beh teh alias musta'ar minhu diinjemkeun kana mulaib musta'ar lah atawa musabah. Wa tasimu bihablillahi jami'a haitsus tu'ir dina lapat iltasimu bihablillahi ieu menang dua jalan hiji haitsus tu'ira alhablu lil ahdi menang diinjemkeun lapat alhablu kana lapat naon ahdun. Naon dari ahdun teh aya dinul Islam kan? Apa ahdun teh naon cenah? Dinul Islam. Tinggal di tengah ayat. Mana tuh wa takriruhu ayyuqala sanes. Oh, nya ya. Jadi lapan al ahdu teh naon? Wal murad minal ahdi dinul Islam. Berarti menang nu kahiji lapan al hablu diinjemkeun kana lapan naon? Ahdun aya dinul Islam. Berarti subiha dinul islami bil habli ya bijami'i anna man tamassaka bi kulli min huma najah nyata nu nyakel kana tambang bakal selamat, nu nyakel kana agama Islam ge bakal selamat. Berarti aya persamaan naon jihad jamina bi kulli najah duanana mata nimbulkeun keselamatan nyata. Berarti lapan al ahdu atau lapan hablu diinjemkeun karena lapan ahdun termasuk kana isti'arah. Oke, ari lapan ieu tasomu dicaritakeun atuh naon? Wadukiro al intisomu eta tarsihon lapan itasomu dicarioskeun eta mah sekedar naon tarsih. Ari tarsih berarti cek tadi majaz istiarah tarsiyah teh di mana-mana nganggo mulaib nu eta mulaib pantes pikeun naon musabah be ieu tasomu jalma anu nyekel pageuh kana naon hablun berarti eta mah naon lapan kita somu direkna naon mah mulaimul musabah be atau mulaib musta'ar minhu lapan kita somu keur mantesan kana lapan naon al hablu da al hablu kedudukanna jadi musabah be. Kita berarti lapan hablun diinjemkeun kana lapan ahdun. Imma bagian ala maknahu atawa bona tumetep dina maknana alias dina maknana teh mana nu tadi teh bahwa majaz istiarah tarsihiyah meunang ditetepkeun dina naon hakikatna. Jadi atuh lapan kita somu eta mah sekedar takwiyah alias muatan kana musabah be alias muatan kana lapan al hablu. Sakumaha keterangan di luhur ya juzu ayyakuna bagian ala hakikati tadi anu istiarah la yuqsadu bihi ila takwiyah au musta'aron lil wusuki bil ahdi atawa diisti'arahkeun wusuk kana ahdun. Takriran di tengah mangaya
wa takriruha ay antakula subihal ahdu bil hadri bi jami'it tamassuki fi kullin wastuira ismul musabbah bi lil musabbah wal qarinatu al idafatu ila Allah. Majazna majaz isti'arah tasrihiyah. Au musta'aron lil wusuki bil ahdi wa tasimu isti'aratan tabaiyatan wa takriruha an takula subihal wusuk bil ahdi bimaknal i'tisami wastuiro ismul musabbah behe lil musabbah summa stuqqa minhu i'tasamu bimakna ka'u bil ahdi atawa diinjemkeun teh lapad wusuk kana lapad naon ahdu. Naon wusuk teh nyekel pageuh alias mana naon tina ihtisam. Ahdu mah tadi eusina naon dinul Islam. Ihtisam mana naon wusukun nyekel pageuh. Nu nyekel pageuh kana tambang salamet. Nu nyekel pageuh kana agama Islam ge bakal naon salamet. Berarti lapad hablu termasuk kana naon majaz, lapad i'tasamu ge termasuk kana lapad naon majaz isti'arah keneh. Jadi lapad al-hablu bisa dijadikeun mulaim lapad i'tasamu. I'tasamu teh naon teh ya? Musta'ar minhu atawa musabbah bih. Mata hiji menang diinjemkeun lapad hablun kana lapad naon ahdu. Dua menang diinjemkeun lapad wusuk alias lapad ihtisam kana lapad naon ahdun. No dua nana termasuk kana majaz isti'arah tarsihiyah. Jadi ngamaknaan tarsihna bisa ditetepkeun makna hakikatna nu ayeuna mulain teh keur muatan kana naon musabbah bih alias musta'ar minhu, bisa deui diinjemkeun musta'ar minhu mulai musta'ar minhu kana naon musta'ar lah atawa musabbah. Menang dua jalan teh eta. Menang ditetepkeun mana takliyah berarti dua menang diinjemkeun. 5 genap al-faridatus sadisatu hari masalah nomor kagenap terakhir berarti tina masalah kasabaraha hiji tina bab kahijinya nyaeta al-majazu eta majaz al-majazul murakabu eta majaz murakab. Waduh wa huwa sareng ari majaz murakab eta al-murakabu majaz anu ngarangkep al mustakmalu anu bisa dipake atau anu sok dipake fi ghairi madina lian ti makna udia anu dipernahkeun itu malahu pikeun itu mali alaqatin karena aya alaqah atawa jihad jami' atau wajah syabah ma qarinatin sarta na aya qorenah anger majaz murakab kudu aya alaqahan kudu aya qorenah kal mufradi berbeda seperti mufrad. Ingkana selamun bukti naon alaqatuhu alaqahna itu majaz eta gueral musyabahati anu henteu nyarupaan teu si disarupaan wa illa jeung lamun mah
Goirul musyabahah sumia di ngaranan itu majaz istiaratan tamsiliyatan kana ngaran istiarah tamsiliyah. Nahu ini aro katukot di murijlan wa tuakhira ukhra. Ini sanyana kami aro ningali kuring ka kanjeun tukodimu eta majukeun anjeun rijlan kana suku wa tuakhiru jeung mundurkeun anjeun ukhra kana suku anu sejen. Kumaha ieu teh maju hiji mundur hiji tuluy we maju hiji mundur hiji gitu tukodimu rijlan wa tuakhiru ukhra teh. Ayat taroddada tegesna mangma anjeun atawa ngabulak balik anjeun fil iqdami dina maju wal ihjam jeung mundur. La tadri anu teu apal anjeun ayyuhuma kana mana wae itu iqdam wal ihjam ahro eta leuwih pantes itu ayyuhuma. Nomor 5 nomor 6 terakhir dina tentang majaz. Berarti atos majaz mufrad mah asadun mufrad nyata zahron mufrad qamarun mufrad kantun majaz murakkab. Jadi mah jadi majaz nanti kudu loba ka lain hiji. Awas di urang mah kieu. Adatna kalapas samangar moal jadi kabeh atawa nya kalapas samangar moal kolot kabeh. Nah aya nu urang atawa dialak keneh keur naon dawogan. Dina harti kumaha bahasa kitu teh. Sanajan turunan kiai moal bener kabeh aya we anu bangkar warang. Sanajan turunan jalma bener ti dituna anger we aya nu ngecel salah sahijina. Eta teh majaz murakkab. Nah, beda bahasa Sunda. Majaz murakkab sami seperti majaz mufrad dina hartos nyaeta al murakkabul musta'malu fi ghairi maudi aslah li alaqatin ma'a qarinatin. Sakur majaz murakkab nu sok diistimal dina lian pamernahanna karena aya alaqo jeung aya qorena. Berarti keluar ku lapan musta'mal buktina lapan naon muhmal. Al murakkab ghairu musta'mal kal muhmal teu bisa atawa moal aya. Kaqaulika daisun murkamun maklubun bi zaidun mukramun. Wa qailu ghairu maudi'ala akhraja al haqiqat al murakkabah. Wa minha at-tahrib nahu qaulika ana ma ana bizami. Termasuk lapad murakkab anu hakikat sanes majaz. Eta mah disebutna takrib atawa seperti sindir sampir ma ana bizani. Lain kuring atawa henteu ari kuring eta anu zina. Fa innahu laysa mustamalan fi subuti zanal ghair bal mulawihun bihi. Teu bisa dipake netepkeun bahwa batur anu zina kuring mah henteu eta mah sakadana nunggul takrib rungkul alias disindiran nunggul. Tak lapan kinayah teu termasuk kana lapan majaz murakkab. Majaz murakkab mah sakur majaz murakkab nu sok diistimal alias dipake di kalangan urang Arab. Bari tara dipernahkeun dina makna aslina kitu nate karena aya lakoh jeung aya orena. Kal mufradi teu beda we saperti majaz mufrad. Ra'aitu asadan fil hamam. Lapan asad ulah dimanan ku aslina buktina hayawan muqtaris sabab aya korena buktina lapan naon fil hamam sarta alaqona musabbahah. Tak lapan asad ku dimanan ku rajulus sujah. In kana alaqatu ghairu musabbahah fala yusama isti'aratan ta di mana-mana lakona gue musyabahah moal disebut majaz istiarah pasti disebut majaz naon mursal. Tak aya majaz mursal mufrad aya majaz istiarah mufrad. Tapi wa illa sumia istiaratan tamsiliyatan lamun ma majaz istiarah murakkab bari alaqona naon mah musyabahah maka disebutna istiarah tamsiliyah. Cara mana?
Ini arokatukan dimurijlan waktu akhir ukhra. Maknana teh ayat tarodada fil ikdam wal ihsan la tadri ayyahu ma'ahra. Seperti lapan ini arokatukan dimurijlan waktu akhir ukhra. Ieu moal bisa disebut majaz lamun sapotong-sapotong kan. Ini arokatu qadi murijlan sakitu moal. Tapi kudu jeung lapan naonna? Waktu akhiru ukhra. Ke kuring teh euy mangkok ka anjeun sakapeung majukeun suku katuhu. Sakapeung mundurkeun suku kencang. Sakapeung majukeun suku kencang. Sakapeung majukeun suku katuhu. Si kira-kira kumaha? Celek berennya. Ya sakapeung kieu. Sakapeung kitu merenanya hari maju mah. Nya majukeun nu hiji mundur hiji gitu. Maju hiji mundur hiji. Eta teh nandakeun naon? Ciri jelema mendak mayung alias mangma. Mun arek-arek mun moal arek moal. Arek moal kita. Ya arek moal. Moal arek kita. Tah nu kitu teh naon ngaranna? Ini aroka tukod bimurijlan wa tu akhiru ukhra. Disebut apa jasna? Muroka. Moal bisa hiji ini aroka tukod bimurijlan. Sakitu-kitu na moal. Mau jadi majaz bisa gitu mah. Jadi majaz teh lamun kabeh wa tu akhiru ukhra. Nah, ada majaz muroka. Ya remeng-remeng kan beres nah berarti nyarioskeun urusan naon pirang-pirang warna majaz siji bab beusina sabaraha masalah genep masalah al-aqdus sani ari bab anu kadua fi tahqiqi maknal isti'arati bil kinayah ittafaqat kalimatul qaum ala annahu idza subiha amrun bi ukhra min ghairi tasrihin bi syai'in min arkanit tasbih siwal musabbah wa dalla alaihi bi dzikri ma yukhassu al musabbah kana hunaka isti'aratan bil kinayah wallahu a'lam.